Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ieu cerita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Urang nganter bobogohan ge sarua meunang. Atuh mana? Aing nganter ku sia ka aing deuk apel. Ngan aing sieun lewat kuburan. Banyak cinta sieun sok aya kunti anak. Aing lain ka dituna balikna pan ke jam 12 jam 1 tah sieun. Geus lamun bener sia ngaku babaturan ka aing anteur sia. Tah rokok di Samsu. Waduh. Kebeneran tah mah baraha. Aya nu kieu aing anteur sia boga duit teh aing nginjem heula. Nya minta diantar nya nginjem boloon. Ayo dah sia ngarewang mah. Ayo diantar. Meunang bae dah. Geus atuh eta si Kizaid apel ngarendeng jeung awewe. Khalid nganter ka bagian padahal mah nya mah nepakan reungit. Bagian Zaid Cilitoel atuh geus puguhnya mah jelas-jelasan keur ngalamar neraka. Khalid anu nepakan reungit tetep bae kabagian keneh bae. Eta dua teh sing hade. Masyaallah. Beda jeung urang birri wa taqwa. Zaid asa ka mana? Kukulintingan bae. Ngaji cenah ka Cilong. Pan kukulintingan bae. Motor aing kempes. Teu nyaho deui. Ayo nyaho ieu aing baturan geus berangkat kabeh. Atuh naik ojek we. Bol sia. Aing boga duit bae teu kudu kukulintingan. Aing teu boga duit pungguran. Duh tapi aing aya ngaji bae. Edet ka dia tah aing boga motor, boga aya aing nyemal ka mana kapake ku sia. Ji bener pake. Pakai esana gaji aing moal motorna bae tah ajak gaji ku sia. Bener ye tah tak kunci tah. Bensin ayo tah kita. Nya bensin nya motor geus atuh berangkat. Ki Zaid ngaji ganjaranana per huruf dibere 10. Komo lamun maham ka jero nama sampai ka 700 per huruf. Ki Khalid nu ngijeman motor ge sarua teu beda ganjaranana. Masyaallah nu mantak di akhirat Ki Khalid ka surga karaget. Sia ieu ka surga ganjaran ngaji. Emang sia sok ngaji? Tilok. Pasti boga ganjaran motor aing nu ngaji. Iyalah wa ta'awanu 'alal birri wat nulungan birri wa taqwa sarua. Masya Allah hayang ganjaran mangan bodoh mah terus. Ganjaran menang ai bodoh mah terus. Kan ganjaran menang. Sia ieu loba naman ngaji. Mun Bang, angkot eueuh duit teu boga deuk laleumpang. Mobil aing teh pake truk. Embung aing naik truk memang pasir. Gengsi aing mung aing kajian lempang jeung naik truk mah. Lah, aya tah mobil aing tah kijang tah hiji, dua tah pake ku sia duaan. Ayo pake. Bener mah haji. Ayo. Emang haji, ayo langsung nyaritakeun aing mah aing sama sia. Teu ngaji ki haji bae nya mobilna diinjemkeun eta ganjaranna aku. Masya Allah ngan bodoh mah tetep. Itu tetep jatuh nyahonya nama. Ngan ganjaran memenang babari jeung ganjaran mah sebenarnya mah neuk jeung ganjaran mah nu mantak jalan ka surga lamun nyaho mah loba jasa tuh sakumaha jalan ka neraka atuh loba nu mantak urang kudu nyaho ge ieu jalan surga ieu jalan neraka abeh ketika urang nyaho ka jalan surga daek ngalaksanakeun ketika nyaho ka jalan neraka direm abeh kitu kudu nyaho heula. Ulah sampaikan kata nyaho nu mantak kurang kawali-wali ge kudu nyaho. Kawali-wali kudu nyaho. Engke lamun teu nyaho kan bahaya. Bahaya lamun teu nyaho. Ka ulama-ulama nu kurang dizarahan kudu nyaho silsilahna. Lamun teu nyaho engke bahaya.
aya nu jarah baheula ka hiji tempat datang ka Abah tas di mana sia tas di anu sandu tas jarah sia nyawa eta kalau di jarahan teu bisa jarah-jarahna Bah emang konon kiai eta teh urang wetan datang ka dieu garong aju datang ka dieu pae nah disekep di dieu teh disekep aju dikubur itu sia gajaran garong tolol meureun teu nyawa silsilah wakos kitu mentak sabaraha kali di dia aya nuk nyieun zazarahan diulah ku kula langsung ulah teu puguh silsilahna kudu jelas puguh jelemana puguh silsilahna besi urang ngajarahan garong engke nu datang lain malaikat tungtungna mah genderuwo eta ieu kula mah jarah ka dieu ge emang haja ieu mah kunaon kula mah supaya wahweh datang pakong kitu onam Masya Allah karim pokoknya nama iman ke Allah mau ditanya sasya pangeran Allah beres sasya Nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad yang bangges pokoknya nama sakit itu baik sholat osok aing sholat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing itu mah Senin Kamis segala mau dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikan ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu kayak panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah segala anu segala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah. Aya tah. Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Ye, hampang jasa ieu we. Sabaraha poe kieu di surgana? Lain poe-poean. Bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun saeneng-enengna di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtiis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bongan nyana teh iman ke Allah bongan nyana teh iman ke Kanjeng Nabi Muhammad teh asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kanjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nyana teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur terus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakan supaya khusu emang khusu babari ustad gitu bisa khusu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa khusu jangan bisa khusu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa khusu lantaran khusu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusu
geus bisa ngaharepkeun ngihilangkeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur sese aing dikusu jasa salat sholli fardhu Allahu akbar geus bisa teman-teman Allah maha agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus nusuki wa mahyaya edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tiket geser saya tik hargana duh sakilona teh lamun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang geus kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udang-udang deui siwakna ge eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang hate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa mangga mah kos kitu deuk wadet penting lain mah salat belah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusyuk di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusyuk di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan aing geus ngaja aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit janten pan Gusti mah ku lagi nyaho Gusti mah barahan
mun kula teu dikasorgakeun berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit, malaikat bangunkeun nu bagus. Wah. Ka jadi ka sorga ieu aing sakieu teh khusus salat ieu cek geus. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Ge ieu kabehan ge lamun tita khusyuk atuh acak-acakan salat. Saya mah teu bisa khusyuk tetep bae. Saya bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Anu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Ma'rufil Qur'i keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho? Masyaallah jaheut teu nyaho jadi kahuruan. Salat kahuruan nya teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan? Goblok reungit. Atuh reungit pak kalembek teh bisa ieu kudu make jotosan-jotosan. Udah kita teh khusyuk ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus. Geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salatnya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa. Jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusyuk jeung teu khusyuk. Ya malaikat teh nyahoeun kana mah. Ngan sakadar nyaketan doang salat. Enggak. Teu nyahoeun nu mana nu khusyuk nu teu khusyuk. Teu nyahoeun malaikat mantu. Mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun jasa. Gan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun.
na eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun di surga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget kasorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun biasa sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar nyengcerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana ieu memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu diberekna aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek bae eta urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu besi anu dipikiran tah ieu teh itu aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah kepanggih ku sahabatna saja ya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri kitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusyuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh
geus kiai tadi bae lah mendingan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syekh Abdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceuli. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watak kapan urang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah. Masyaallah. Barang neuleuh aya awewe semampai. Mata akureun mantep banget. Ngongkong saeutik. Aduh. Mantep. Susu nonghol. Kahayang mata kan eta. Neuleuh urang negro. Hidung amat. Jariji aing mah. Mata watak eta teh. Lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah, nu goreng buatan Allah. Nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu. Mun dikembalikeun maka Gusti Allah boa nu geulis bacan bisaeun ibadah, boa nu goreng mah bisaeun ibadah. Sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah. Urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung. Je dititah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah, ulah leuleuh zahir, sakadar leuleuh zahir mah gampang. Urang kuari jadi jelema sugih aya di urang, gagah aya di urang, kasep aya di urang, bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli, zahir mah gampang. Tapi nyana cintaeun teh ka Allah. Tapi lamun urang dititah mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah, hararese. Kapanggih jeung nu hideung. Jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'ana sapoe sakali tamat. Ka jelema bager jasa menyapa luar biasa. Jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan. Ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah. Engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah. Sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis. Mulai urangna cinta ka Allah, awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa. Mulai urang cinta digedeung geugeureukkeun ku batur. Heuy, sia kasep-kasep kawin ka dinya. Maneh mah teu nyaho rahasia, capitannya lain lagi dong. Aduh, terus dia masuk aja karena itu di agama aja kacapitan. Lain deh itu di dele batin, masya Allah. Urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana. Borojol boga budak, masya Allah. Budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina. Maca Quran baik, maca sholawat baik. Dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing. Sial jasa tah budak. Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dihakalkeun ka TV teu daekeun. Masya Allah bahagia aya naonan ieu budak. Mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanarik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakina aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heunya wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan. Nah fasbar bizati din ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nama la nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese
nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tah kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bangsa teh khusyuk ira khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayaan pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang kunaon apan aing ngaji di Cilongot la nu kalipun nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutaneu wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tu tengah boh bararau kieu ke kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayeuh geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkaning deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nyana tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus jenggrek sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isina aing di ditu nangke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek yen teh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah dikecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan say mantap kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu jelema ngusur atuh emang ku sorangan
bungannya anak pagawean sorangan tuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasa najan SBY nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku tuh ya kelek aduh sorangan yang bebersih urang ge sarua di neraka teh ngebersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah ya bersihan sorangan ya Allah lantaran nek diasupkeun ke tempat nu bagus nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ke sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku anak di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkula ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heulan teh sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas deui geheng aing di neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke surga nya sia langsung pengen tuh dongeng tanya di surga teh beres kan tuh si anu karak datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal jadi neraka mah emang kurang gitu aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cakena aing tukang ngoyak-ngoyak si mbak cakena kasaror gak kabeh geus go anu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para eta teh mah geus istimewa nah kuari geus karumpul kuari di sorga Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar mah kan teh oh teu tihla bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit nu kos kitu nu mawa teu nyaman di dunia Kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si Mang eta aing batur diondang aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu Penyakit ngunek-ngunek matu ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Eueuh syirik dengkit pidik teh aya. Sanajan aya kelas di surga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di sorgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di sorga mah penyakit nikmat jasa di sorga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon
selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas teu luhur urang di handap atawa urang di luhur baturna teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengki teh aya naon nikmat di sorga mah di sorga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabeuhna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan getilok dieusipan kunyana nararangleg dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan eueuh nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10M sapira 10M cenah aya anu 50M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar di handapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal trek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 wah geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger beungeut urang poe ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-laranganna titah ngredit titah diulah ngredit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kuna dikreditan ieu ka suku-suku ih emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka maka tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun jadi ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganana urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa tah penyakit menurut medis ya piceun obatan abeh mulus
di negara lamun aya kafiran moal mulus kajen kukumaha patarik-tarik terus apa tarik-tarik hiji hayang nyeun masjid nu hiji hayang nyeun kelenteng ribut nu hiji hayang nyeun mushola nu hiji hayang nyeun gereja ribut pasti nu hiji hayang nyeun majelis talim nu hiji hayang nyeun jang pengajian Kristen kitu bae terus salilana nu hiji agama teh ngaharamkeun ngameunang ngawajibkeun make jilbab haram lamun rurumbayan kos kuntilanak nu hiji ngakudukeun ngaulahkeun make jilbab patarik-tarik ya terus nu hiji ngaharamkeun mabok ngaharamkeun minuman agama nu hiji ngabolehkeun ngameunangkeun agama nu hiji Islam ngateu meunangkeun judi agama lain ngameunangkeun patarik-tarik terus moal aya beresna mulai beres tapi ieu lamun urang ningali di Indonesia saking rapihna beda-beda agama tapi hirup rukun Masya Allah dihijikeun secara batin ku Al-Qur'anul Karim zahirna make Pancasila Bhinneka Tunggal Ika gagah teh bineka dari Sabang sampai Merauke ngahiji wahara eta ya Allah sabaraha pulau dihijikeun kuari dek diacak-acak deui baheula Bung Karno mah dek dihijikeun negara teh bahkan lain sakitu Malaysia dek dihijikeun jadi Indonesia terus kana jadi stop bae kuari mah malah diwilah-wilah pemikiran nu baheula jeung nu ayeuna can lila can saabad-abad acan geus berbeda tapi tetap masih kena kerukunan aya mantap dicontoh orang Amerika ke Indonesia orang Inggris ke Indonesia Jerman Jepang dulu korukun amat sih di mana mah ribut aya permasalahan letik ekses letik jadi ribut tapi di Indonesia Masya Allah keributan ditarompok kunyana orang bodoh orangan jadi kahayang jadi orang bodoh teh bagus ya tapos gitu geus bantu orang mah geus jadi hirup jelema bodoh teh alhamdulillahirabbil alamin ini mate ku bodoh mah tentrem teu nyaho dia presiden keur boga naon keur kumaha ieu ngalaksanakeun teu nyaho tanya coba kanu ngaji di dieu sedang apa yang sedang dilaksanakan oleh presiden kita Jokowi nyaho malah aya malah nyaho coba rencana naon bupati urang bae untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tangerang ora weruh ya wis lah wong odob bae ya diodob-odob tapi tentrem tanyakeun ka urang Kabupaten Tangerang urang Ketos urang Putap urang Pasar Kemis doang pinter mah APBD Tangerang sabaraha ohnya kemudian untuk PNS berapa untuk pembangunan berapa ABT berapa hating teu nyaho ieu mah make hating geus pamungkasan paneta mah make hating teu nyaho Masya Allah eta kan ngaranna odob tapi tentrem kita nikmatilah bodoh kita sehingga jalan tadi bangun iya tuh masing-masing baik kajian teing sekolahan rubuh iya tuh nafsi tuh masalah teiku bodoh tentrem mentak orang luar negeri teh ke orang nyorot bagus amat dengan label bodoh bisa tentrem ya tuh bodoh baik bodoh di orang memang kumaha gitu. Mana bodohna seorang presiden anu paling di alam bahasa Inggrisnya cuman Gus Dur berarti kan bodoh anu lain mah bisa bae bahasa Inggris tapi kan teu fasih
bahasa Arab teu paseh tapi Gus Dur bahasa Arab paseh jasa nya nama bahasa Arab Baghdad paseh bahasa Arab Mesir paseh bahasa Arab Mekah paseh Gus Dur mah mun di Mekah kos orang Mekah mun di Baghdad kos orang Baghdad kitu kene Inggris kan aya dua rupa Inggris Amerika aya Inggris Gus Dur mah di Amerika pakai Inggris Amerika di Inggris pakai Inggris je kakarak hiji doang ketika ka Jawa pakai bahasa Jawa bahasa Indonesia na paseh nah presiden urang ge palalinter tapi titah bahasa Arab coba kuari Jokowi titah bahasa Arab palingnya nyaho ye naam la presiden lapar naam presiden haus naam bayarin dong presiden la ayo artinya bodoh kan berarti tidak menguasai lamun baheula Bung Karno boga bahasa nu paseh 7 bahasa di dunia paseh 7 bahasa Masya Allah lain letik jelema 7 bahasa bahke bahasa 7 paseh encan mejeuna cara nu mahi ku ari nah ieu berarti kan ieu mah cerita bodoh boro-boro urang lembur cacakan para inohong nu di luhur menguasai bahasa Inggris bahasa Arab henteu menguasai bahasa Arab jeung Inggris bahasa Jerman henteu menguasai bahasa Jerman bahasa Jepang henteu tapi pan Bung Karno mah ka Inggris pakai bahasa Inggris Arab pakai bahasa Arab kemudian ka Uni Soviet pakai bahasa gitu kemudian Jepang pakai bahasa Jepang Jerman pakai bahasa Jerman Belanda pakai bahasa Belanda kumaha coba Masya Allah mantap pinter Bung Karno teh sehingga bisa dihijikeun dari Sabang sampai Merauke eta teh cuman lambang horeng di jero nama aya Al-Qur'anul Karim ngan encan anggeus sebab loba permasalahan ieu keur carita ye moal anggeus di hiji nagara lamun berbeda-beda sebab eta penyakit kurang kuari cicing di negara Indonesia ndek ieu penyakitna aya Buddha ndek ieu penyakitna aya Hindu ndek ieu penyakit aya Kristen jadi orang teu berdiri sendiri mantap geus we urusan agama dicekel ku para inohongna masing-masing ku para pembesar kiaina kepalana urusan negara kakara didemokrasikeun ke kiai cara kitu bener tah henteu wallahu a'lam bissawab pokona urang mah kitu bae heulana sakitu bae zaman jak kitu kaayaanana betah bae kieu terus kieu teu betah atuh urang perang entak naon je kieu emang siap perang yo boro-boro ndek ngebentuk negara jadi negara Islam nu tarohanana nyawa mun paeh berarti sorga cacak-cacak awewe diperebutkeun demi itil eta kira-kira di Indonesia mah ambo budak berani taruhana nyawa kira-kira badatan nah demi limbah demi dunia atau komo ieu deui demi surga lamun geus derna saha nu mundur ih atuh mah kumaha gitu ngan kulantaran encan mejeuna kebe lalauna ke di deuleu situasina ieu mah keur carita ieu urang ngaji ngan sakadar dibaca dihartikeun dilaksanakeun moal sebab naon andai kata urang ngalaporkeun anak urang bae atau tatangga urang bae kawauh urang misalnya lapor ke kejaksaan ada apa Pak lapor Pak ya bahwa tetangga saya yang bernama Khalid murtad dia Pak lu kenapa ngelaporannya begitu atau itu mah udah biarin aja enggak Pak coba mohon ditangani kagak ada duitnya itu mah enggak usah dilaporin udah gitu mah udah keyakinan mah enggak usah enggak ada duit laporan ke sini yang harus ada ya tak kan gitu nah lamunnya dilaporkeun kanu berwajib diintegrasi manehna tetep bae nyicingan di agama na yang murtad kutila bunuh kuburanana teu meunang dihijikeun jeung kuburan muslim haram
hijikeun jeung kuburan para murtadin lamun nyana setelah ditanya teta naon kitu ngaranna dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam de wa in aslama soha wa turika nyana asup Islam deui ternyata cek jana bener kurakeun ka pengteureman mata hate orenganan keyakinan pangeran teh itu Tritunggal atau patung jeung sajabana salah orang pangeran ma allazi khalaqas samawati wal arda sah maca dua kalimat syahadat wa turika arta wakil cek sakal malayu kubalu islamu in yartada ila kufrin ghafiyin bisa diterima Islamna seseorang baik lalaki maupun awen murtad lamun murtadna ila kufrin ghafiyin kana kufur ghafi contohna kazana daqati kos kafir zindik ma kafir anu lahir nama Islam tapi batin nama kafir. Masya Allah may yazharul Islam wa yukhfil kufra zahir nama Islam horenganan keyakinan nama kufur di zahir nama biasa bae sumuhun dauh mun keur nyaritakeun Islam atau Islam biasa tapi horeng di jero hatena mah kayakinanna bahwa pangeran teh lain Allah atawa boga keyakinan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain rasul teu percaya atawa jana boga keyakinan bahwa di agama Islam teh diwajibkeun salat atawa eta minuman keras teu naon kitu ngaran teu haram zina teu haram tapi nyana ieu nyumput zahir mah tetep bae Islam rapi bahkan make kopiah bagus jasa kopiah ge pang mahal kopiahna bagus bajuna bagus calanana bagus kendaraanna bagus Masya Allah horenganan jero nama kropos horeng beleumeun Allah urang ngeri teh lamun kos kitu urang lamun ngaca beuh bagus amat tiawak sakieu mah aing kasep sakieu mah aing geulis sakieu mah aing perlente bagus jasa kapinteran aya dan lain sebagainya aju bagus bajuna beuh komo make jas pohara jasa dasina beuh sapatu lagi geus tanding Masya Allah boga kendaraan mewah tapi horenganan batinna mah batinna teu percaya ka Allah horenganan bakal jadi suluh neraka naudzubillah min dzalik urang mah ngaca Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi jampe ngaca Gusti sakumaha Gusti ngasepkeun jeung ngabaguskeun kana dedeg pangadeg abdi pangkasepkeun hate abdi Gusti jang naon dedeg pangadeg jeung rupa kasep jeung gagah aya hate teh kasep di antarana aya rupa kasep dedeg pangadeg hade tapi di jero hate hayang korupsi pan eta ngaranna beuleumeun jang naon Gusti ieu awak sakieu mah perlente bagus kasep di deuleuna dihareup sieun digigir lenggi bagus we pokona bae mah geus cawadeun we horenganana di hatena mah beuki zina naudzubillah min dalik beuleumeun Allah urang lamun neuleuh zahir doang mah kuari neuleuh zahir setiap urang ka kota ka perkumpulan nu di deuleu teh zahir bae gelis sama tuh si budak Karawangna di mananya mulai nomor HP-na sabaraha coba-coba ku engdek di HP neuleuh zahir kapagi deui jeung lalaki kasep amat da si jelema urang mana neuleuh urang selalu neuleuh teh zahir bae sebab pagawean urangna pagawean zahir ketika urang sering ngurusan batin
ngalalempeng batin anu tadina can menuju Allah secara mulus dikaallahkeun secara mulus dimurnikeun diikhlaskeun diusahakeun terus per hari ketika manggih jelema engkena nu dideleuna lain zahirna batin sebab pagawean urangna batin ketika manggih jelema kasep amat tasinya wallahu alam batinna eta budak bagus dan teu sebab pagawean urangna batin. Duh, ketika dele jelema gelis amat tasi nyawa hatena gelis apa henteu sebab urangna boga pagawean batin. Kos jelema tukang kawin eta teh pikiranna ka dinya bae. Mun manggih awewe, wih bagus amat jerona kos kumaha nya. Kabayang we kujana. Potonganna panjang apa bulet gitu maksudna teh. Jadi eta pikiranna kos kitu bae. Jadi sapikiran nu mantak lamun aya kiai asana geus eueuh batur amat kunaon eta ja kiai mah ambalayah ja ustad mah ambalayah anu neuk diprofesorkeun ambalayah doktorkeun ambalayah dokter andes mah komo ngalidak tapi kunaon ngomongna asa geus eueuh pibatureun ieu teh jangka Allah teh batinna nyana nempo sieu lain situ lain itu kan sekadar kukumpulan di partai mah bau ambalaya ngalidak ngaloyah bahasa pohara atau bahasa ngas ngaloyah teh bau dipantau bau di juru ngalayah di tengah imah bau ke jalan-jalan geus teu kawadahan eta kasari itu ngebatur di partai ambalaya ngebatur di organisasi ambalaya tapi nu ngebatur jalan ke Allah anu ikhlas mun magahan ngaji ikhlas mun silaturahmi ikhlas mun sedekah ikhlas mun sagala rupa ikhlas ieu ngeunaheun diajak berjuang nage lantaran ikhlas kadua ti Allah duniaan agungan mulian hiji we Allah ngeunaheun diajak berjuang tapi kan saha mentak keung pibatureun nu ditempo batin tuh sapikiran kan jelema teh tah ieu urang lamun kuari mamikiran dedeg pangadeg awak bae papakean bae neuleuh batur ge kitu bae rapi amat bagus amat hebat amat kitu bae lamun urang kuari teh dunia bae neuleuh batur ge dunia bae aing sakieu situ sakumaha ka ukur ku aing kajen kumaha ge dah budak sabere tukang baso dibeli jeung huluna ku aing atuh ngukurna ka tukang baso eta teh kan ukuranna mun dunia kos kitu tapi lamun urang ka Allah di dalam batina gok jeung hiji jelema rapih amat zahirna batinna kumaha wallahu alam hanya Allah anu uninya ketika kapangi jeung kiai hebat amat wallahu alam batinna ketika kapangi jeung pejabat masyaallah bajuna ge wah beuh pohara sapatuna ge geus teu meunang ka kotoran setik-etik acan asal ka kotoran setik bae weuh jana mah kahadamna susut beuh geus teu daek dibuka-buka acan susut masyaallah dasida pohara kasep ganteng gagah pinter wallahu a'lam zahirna sedangkan lamun si eta zahirna beres nagara beres zahirna teu beres nagara acak-acakan selalu ka batin pagaweanana batin ka batin pagaweanana urusan dunia engke memandang jelema dunia pagaweanana kawin bae memandang na eta deui teu meunang manggih susuna gede masyaallah dadamelan Gusti mantep amat sapagawean ya Allah ya Rabb nya ya jelema zahir nama Islam tapi batin nama kafir na eta la yuqbalu islamuhu in irtada ila kufrin khafiyin ketika manehna dilaporkeun kemudian diinterogasi ditanya sedetail-detailna nyana ternyata horeng zahirna doang Islam batinna mah kafir bunuh bae wa batin yatin jeung kafir bangsa batin mah teu kanyahoan kurang lamun can disedek
begitu disedek ternyata kakarakanyawannya na ngomong na percaya Al-Quran teh kalamullah cuman di jero Al-Quran teh aya batinan nu dimaksud ku Quran mah batina zahir nama sapira zahir geus sapira Quran ceknya nanti ya leuh atuh dicekel kudu teu boga wudu kudu junub atuh sapira Quran janu dimaksud nama batina eta mangan sakada zahir sapira Quran mah menang nyetak di perusahaan di percetakan eta mah kertas ditempelan ku huruf zahir nangan sakada sakitu nu dimaksud ku Al-Quran mah batina geus Quran secara zahir nama nanaonan ditincak ge masalah ieu kan ngaranna batinnya bunuh bae kos kitu bunuh kos kitu mah masyaallah loba tadi urang geus kos kitu nek naon saralat budak lah tu cukup ejek di Allah mah zikir bae zikir wala zikrullahi akbar yakin zikir ke Allah leuwih gede tibatan salian zikir jeung salat jeung puasa ngahartikeunana kos kitu enggeus maningan ge tewa ku polisi bawa ke kejaksaan dia sia murtad ieu teh ieu endek tobatan teh ketika henteu tobat bunuh bae selesai permasalahan zikir mah zikir ilallah la ilaha illallah la ilaha salat henteu ieu kos kitu tarekat hakekok nu kos kitu iya kok mulai deh di unggal kota yang nukos sekarang itu hakek ja ndek jara di wali dek Allah teu kudu ngaganggu batu ieu mah tengah peuting di dikiran nanaonan tiba heula ge kikituan dek Allah teu sorangan bae dina nalika babarengan ge lalaunan bae atuh zikir dilempengkeun ka Allah ujung-ujungna eta kos kitu guru zikirna pamajikan sia gelis wayahna sedekahkeun ka mama ieu maneh sedekahkeun pamajikan ka mama sarua jeung perang fisabilillah goblok teh coba eta geus mendingan laporkeun bawakeun polisi geus pokona tikem bunuh kos kitu teh batinnya jelema murtad kemudian boga anak ya status anak nakumaha wa waladul murtadi ari anak jelema anu murtad ini nakoda goblaha au badaha lamun kain ikod kabundel kajadian i anakna memeh murtad atawa entas murtad wa ahadu abawahi muslimun salah sahiji bapakna muslim wa muslimun Islam Zaid jeung pamajikanana agamana Islam kemudian Ki Zaid murtad kabeneran ieu pamajikanana keur hamil atawa Zaid jeung pamajikanana kagamana Islam kemudian memeh hamil pamajikanana Zaid murtad ta eta teh anak nu memeh Ki Zaid murtad can aya atawa ketika Ki Zaid murtad geus hamil atawa ketika Ki Zaid murtad nyada geus lahir kumaha eta kos kitu tetep anak nama muslim bae sebab salah sahijina Islam murtadani atawa Ki Zaid jeung pamajikanna murtaduanana Zaid jeung Nyi Sarwiti rumah tangga kemudian Ki Zaid jeung Nyi Sarwiti na murtad waris hade di dunia khususnya Indonesia khususnya pisan Tangerang terus mulai loba anu diberean duit cala anu gerakan di zaman LB Murdani ya supermi ya duit dan lain-lain sebagai kuari duit dan lain letik-letik duit aya anu dibere 10 juta aya anu 50 juta aya anu 100 juta di Kabupaten Tangerang di Kabupaten Tangerang aya anu geus dibere 100 juta diterima asup Kristen
Na'udzubillah min zalika min zalik. Aya diterima 100 juta ajunya meuli imah. Terus we jangan ke gereja, tapi di imah salat. Allahu akbar. Ke paminggu ke gereja. Ke di imah mah salat. Sia kunaon kikiran? Zohir dong usaha ese. Enggak aja nek mah zohir kamu ke gereja lah. Harara jasa usaha ieu. Hese aing mah tetep hatena mah Islam, aing ka Allah tetep di jero gereja ge aing mah Allah-Allahan ieu. Terus bae aing mah tah ngan aing mah ka gereja teh aing mah duit 100 juta doang ke bulan hareup ge datang deui ge 100 juta ieu. Geus bae pokona mah teh kumaha kos kitu. Wallahu alam. Aduh Gusti Allah. Ini Indonesia aya Tangerang. Tangerang mah Tangerang ulah jauh-jauh Jakarta, Semarang, Yogyakarta ulah Tangerang geus mulai. Aya nu dibere beas doang rutin tapi tetap kuat. Aya nu dibere duit 10 juta tapi tetap bae kuat. Aya nu dibere duit 10 juta keluar tina agama Islam. Di Tangerang ge aya nu dibere 50 juta, aya nu dibere 100 juta. 100 juta. Masyaallah. Usaha ngojek bae tiba heula. Moara rese jasa sakena. Oh, komo ganti presiden ieu parah sakena. Wah, atuh mah presiden sasa ge parahna ieu asana emang kitu beureun aing mah. Oh, potongan sugih beureun aing mah. Dibere 100 juta terima. Ka gereja biasa. Biasa jana ilu nyanyi biasa. Woi, biasa. Tapi barang kaja ka imam salat. Allahu akbar. Wih, Allahu akbar. Udah hebat itu udah sebenarnya. Sakitu mah lumayan dah. Nah, eta kos kitu eta kalakuanna tetep teu bagus. Ieu kieu. Zaid jeung Sarwiti teh murtad. Anakna kumaha? Fa muslimun. Wa fi qaulin cek sakaul mamurtadun wa fi qaulin kafirun asliyun cek sakaul mah kafir asli. Berbagai kaul eta mah engke urusanana di negara. Mantap kitab ieu mah kitab negara. Kos Fathul Muin, kitab Fathul Muin teh jang diterapkeun di sebuah negara. Urang mah jang sehari-hari mah tah sapinah, riyad, takrib. Lamun geus caritakeun di Fathul Muin jang diterapkeun di negara. Termasuk ieu di negara. Lantaran negarana urang mah kos kieu atuh geus bae urang padu nyaho bae. Kurang kuari mang teu bisa ge masalah imang ngaji kos kieu teu bisa ge masalah. Geus ngajina aja datang diukrep. Eureun karak hudang deui masalah. Sarua jeung nyayomkeun ka guru masing-masing bae gurunya. Guru-guru atuh kula-kula. Tolos wasia bae. Qul tu taksib kuring al-azharu murtadun cekaul azhar murtad wa naqala al-nawaqiyun al-ittifaq ala kufri cek ulama bangsa Arab ittifaq kana kufurna wallahu alam bissawab.